Pakai awewe ulah hayang bobogohan ka laki anu gawe kantoran komo karyawan mah. Mendingan jeung urang. Tukang kuli bangunan anu siap ngabangun rumah tangga sakinah mawadah jeung warohmah. Halo lur, kumaha calager? Syukur aya cager mah. Asal ulah ngagantung maneh karena cinta. Cinta ibaratkeun rokok, panjang keneh dikenyot, geus pondok dipiceun, anyar bobogohan dikenyot, 3 bulan bobogohan dipiceun. Da butuh nu sampurna, cukup nu bisa nyeun bagja, sawah jeung taneuhna lega. Imana jiga istana, nu penting hiji deui asal ulah rangda. Tipe jawaban awewe lamun ditembak ku lalaki, kieu buktina. Sih. Ya. Kan orang teh PDKT teh geus setahun 15 poe. Ayeuna daek teh esi jadi kaboga. Nuhun. Mungkin ku esi dipikir-pikir heula. Bacot. Rela modal bari nyepengan HP teh demi saat tuh, demi kamu esi. Ayeuna daek teh jadi kaboga AA. Maaf, A. Saur emi jeung bapak ulah bakal bobogohan heula. Cenah fokus sakola. Bacot. Salila ieu teh bogoh pisan ka esi. Daek teh jadi kaboga AA. Alim ah. A mah fuckboy. Boro-boro fuckboy. Ama lamun meuli seblak mun loba awewe sok balik deui. Salila ieu teh bogoh pisan ka esi. Daek teh jadi kabogo A. Udah bingung, A. Motor A mah Supra. Wagong teh.